Allah Quran lamun kurang dibaca kabeh leuleus sate leuleus komo lamun memeh mau memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok tah geus maklum jasa tah geus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa minhum man yastami'u ilaika waj'alna 'ala qulubihim akinnah وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين Allahu a'lamu bimuradi wa minhum lan iku tetep setengah saking kufar Makkah mayastami wa tayuwang kang ngarungu yang manilaika maring sirah Muhammad idza qara'ta tatkala maca sirah wa ja'alna lan anda daakeun insun agung ala qulubi mingatase pirang-pirang atine kufar Makkah akinatan ing pirang-pirang tutup-tutup autiatan tegese pirang-pirang tutup-tutup Allah yafqahu saking enda orana namaham ya kufar Makkah ing Quran yafqahul Quran tegese orana yafhamu tegese orana maham ya kufar Makkah Al-Quran ing Quran wa bi adzani maqaralan ing dalam pirang-pirang telinga ya kufar Makkah wa qara ing tuli atawa ing sumbatan atawa ing tutup kene tuli somaman tegese pirang tuli wala yasma'unahu wa kawana ngarung ya kufar Makkah ing Quran sima qabulin kalawan ngarung narima wa iyarau kula ayatin la yu'minu lanam ningali ya kufar Makkah ing saban-saban ayat maka orang ningali ya kufar Makkah orang iman kan ya kufar Makkah biya kalawan ayat hatta idza ja'u kamala malatat kala tega ya kufar Makkah ka ing sira yujadilunaka maka yujalilunaka hale maduan ya kufar Makkah kabeh ka ing sira ya gulu maka ngucap sapa alladzina kafaru ngake kang bana kufur ya alladzina kabein orana nama tiga seorang nana hadza apa hadza ikilaikal qur'anu illa angin azatirul awalin angin iku pirang-pirang dongeng-dongeng kang awal kabeh caritaan-caritaan kang awal kabeh akadzibul awalin tegese pirang-pirang caritaan bohong kang awal kabeh kal adahi kaya pirang-pirang gugumuyu kaya pirang-pirang pigumuyun wal ajib lan pirang-pirang pikaheran ya musturat tinutia ku jamal lapan ustura bidomi kalawan den demakeun wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa yuhlikuna illa
أنفسهم وما يشعرون Wallahu a'lam bishawab wa hum lan utaya kupar Mekah yanauna iku nyeregah ya kupar Mekah kabeh sing manusia nu saking itibain nabi tegese nganu tingkang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yanauna lan ngadoh ya kupar Mekah kabeh tabadun tegese ngadoh ya kupar Mekah kabeh nu saking nabi Malayu minu nabi maka orang iman kena kupar maka kabebi kalawan kangjeng nabi wakilalan dan ucapakan balapan apa nuzilat dan turunkan ya ayat ya Abi Thalib ing dalam ya Abi Thalib karena kangan ya Abi Thalib yana ikunya gaya Abi Thalib anazahu saking milaran ing kangjeng nabi tapi walayu minu bilan orang iman kena ya Abi Thalib kalawan kangjeng nabi wain lan wa yulikuna lan orana nama tegasa orana na yulikuna ngarusak ya kupar magaga bebinaya anu kalawan kadoy saking kangjeng nabi ila anfusahum angin birang-birang awake kupar magali ana dararahu alaihim kana satwane kamadaratan na ihlak iku tetep ing atase kupar maga wa ma yansuruna lan ora warwaya kupar magaga bebizalika kalawan mangkono doror bizalika kalawan mangkono doror dek nyaritakeun kelanjutan tentang kufar Mekah nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat tapi salajan teu percayanya na ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa, ahli akademi. Bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa. Ayalah pasar paranti kontes syairan, pahebat-hebat syairan. Cek urang makuari maki tu musabakoh syairan, musabakoh bahasa eta teh di Arab kos kitu. Jadi jelema bararoho urang Arab nu ngaran Abu Jahal teh pinter. Nu ngaran Abu Sufyan teh pinter. Nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teteh nu mantak diagung-agung ge ku pinter jangan bodoh mantilok anu diagung-agung pinter teteh jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat nyana teu percaya teletik nama ajin nyana gesok ngadengekeun eta Quran hebat sebenarnya mah eta jadi cak jada teji lamun ditilik-tilik memang hese cenah cak ada eta nyieun kos Quran mah nyana sakitu palalinterna ahli bahasa ahli tata bahasa luar biasa kana bahasa teh tapi nyana begitu ngadengi Al-Qur'an mah tercengah di hareupeun Kangjeng nyana ya buatan siap ya tamak kitab naon tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae bagus sebenarnya Quran pohara eta Quran lamun didengekeun ku janda atuh bae wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda nginahin tungtungna teh akur wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kallabat samud bi tawaha idzin ba'atha ashqaha
cek Abu Jahal eta bisa HKB bisa eta Muhammad cek lalakona eta ji nya ngomong di imam lain lalagan eta cek nya kos kitu eta ih mantak ditangtangan ku Kangjeng Nabi coba ayo tah okos ieu bae lah kos alam taro coba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil lam kabeh aing bisa cek anak mim kabeh jeung lam lah aing mah bisa coba cek Kangjeng Nabi al-fil artina gajah wa ma huwal fil naon eta gajah in huwa illa khurtumut tawil gajah malaina naon kecuali binatang nu tulalena panjang hai terus kerja Kangjeng Nabi geus aing sakitu doang bisa lah lumayan sakitu ge Abu Jahal aya we ka bisa urang mah bisa atuh mun ditita jasar jago atuh Abu Jahal ge bisa al-fil ma huwal fil in huwa illa khurtumut tawil sakitu mah lumayan Abu Jahal cak Kangjeng Nabi ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna henteu mah nyaritakeun gajah bae aya bae eta Abu Jahal ini okos gagah tapi sakapeung mah orang kos tu bodoh sakapeung mah pikaseureun eta Abu Jahal emang jawara mah kos kitu jawara eta Abu Jahal ngaromongnya di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan dua Abu Jahal tilu Walid bin Mughirah opat Nador bin Haris lima Utsbah genep Syaibah eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiyah non gitu Syaibah bin Rubaiyah Umayyah 7 Umayyah bin Khalaf 8 Ki Haris bin Amir karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu dek ngaharu biru ka Kangjeng Nabi anu paling mentang ka Kangjeng Nabi nyana ngarobrol tah nu dalapan sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tas ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador iya Aba Kutaibah ma ya gulu Muhammad naon setan sok dibaca-baca ku Muhammad naon eta ma adri ma ya gulu cak jana ayo teh naon teh menusuk diomongkeun ku Muhammad bah eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir diwirak kunyam kenyom nya nama ngan saukur dongeng-dongeng nu baraheula ya kitu Muhammad mah ku aing didangekeunana dongeng nu baraheula kumaha nya nama teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam ngadongengkeun Idris ngadongengkeun Nuh ngadongengkeun Sulaiman Daud Isa Musa kabeh jadi jelema-jelema nu baraheula nabi-nabi teh didongengkeun teh kunyana jakos itu nama kitabna eta penyana eta bisa kos itu nang di mana aing puyeng nya kana teh di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saat anu ngabejaan ge bingung itu bisaan kitu teh Muhammad budak kamari ieu heran aing mah jangan dahar uyana mah heulan urangnya sok juga uya-uya atuh teh jalan ngarobrol bae kos kitu tah jol be Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing batur sok tararomong kos kara itu bae geus itu percaya ulah sok kaju diperdalam aing ge pugu-puyeng cek Abu Jahal aing sok adengekeun ta Quran seberapa bagus eta atuh hiji bahasana tertata rapi kadua maknana jaku bagus teh atuh geus bubar cek Abu Jahal ke iman sia aing blon sia
Geus bubar kayak urang kumpul deui geus. Kayak bola lubar kayak ngadengekeun deui. Bagus saja. Amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cak Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon ke jelema nararanya anin naba'il azim naranya engke tentang berita-berita nu agung allazi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho gitu summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nyara tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa koe ge katalar keneh cek keneh sapotong bae mah tah ku bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon aing ngadengekeun ieu tah والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا gini neta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat naziati gharqa oi malaikat anu sarem Wasabihati samahanu cara repet lempangna. Sabiqati sabaqa terus bal mudabir nyaritakeun malaikat. Eta Muhammad bisa kitunya. Jol benador aing eta gadengkeun. Ngadengeun naon tuh? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra. Terus Bagus dia eta Muhammad. Gas bubar. Cek Abu Jahal dulu sok diperdalam dan balu geus kitu mah tuh. Sia ke ariman deui. Ulah awas, janji setia. Urang ulah iman ka Muhammad nya. Ah siap sakabehan teh. Tapi kan Quran mah bagus bae. Jadi jadi ge sarua ka Al-Qur'an teh tah, jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teh nyaho naon tuh. Pinter, Masya Allah. Kayak ngarobrol deh, jadi gitu baik tuh memang. Lu tadi ceritakan datang Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh, Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh, yastami'una al-Qur'an, ngadarangekeun Al-Qur'an. Ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Eta berita-berita nanyana nang di mana? Ai diangkat jadi rasul, kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad. Ndek ke ka urang malaikat. Datangna mere wahyu. Atupan aing ngaunu teh nyaon ka Abu Jahal. Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah atuh. Atuh ho, cakup bersukan sanu teh jauh. Mabok kae di sia. Ulah loba omong sia. Kahayang aing mah malaikatnya turunlah ke aing ke Muhammad sih. Tapi eta kurang mau didengekeun geus tamiun Al-Qur'annya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun. Haji eta bahasa-bahasana emang ge. Ini di aralem tah ge surah loba omong sia. Tuh karari itu teh ieulah kupar-kupar maka teh kos sekarang itu. Mentak wa minhum may yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup
layab kaum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi azanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun ngan sakadar geugeyan hungkul kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun Allah manutupan hatena sote Allah manutupan celina sote lantarannya nangis nyen sebab karena nu bakal ditutupan ku Gusti Allah kaya ning nyana buang kawarah jasa kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab karena tutup ka hate tutup na celi teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah hatena teh ditutup ku Gusti Allah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae eta dah nyaho bae kana hukum teh nyaho bae kenal bae kana hukum tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula hatena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima alayafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayangeun nya nama paham Al-Qur'an bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an urang masa kieu mah alhamdulillah ya rabbil nikmat orang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an sebalik eueuh deui Al-Qur'an sasaminggu sakali wae ngadengekeun Al-Qur'an geus palaya subhanahu wa qabuli teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang ngadengekeun teh seperti angin lalu bae padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah eta kupar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari urang didengekeun tapi dipahami henteu dipahami ku urang ala kadar doang setelah paham teu dipake buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu ieu keur carita atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nya make Al-Qur'an japa marentah nage mayoritas Islam bahkan aya kiaian bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian tapi ternyata berita nu kahandap korupsi maling jeung maling meh teu make berarti ka Al-Qur'an di luhur da teu make masyarakat nage teu make sarua mabok ambalaya zina terus bae judi terus bae ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba urang sakadar panggil Muhammad sabar duit si Muhammad teh mana duit ayo 3 juta 5 juta panggil 10 juta panggil dengekeun oh nya ngeunah luar biasa nya nah ngadengek nya nangan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha cak Muhammad teh ai praktek beres bulu dan zararina eta pan tadi wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina tapi hukum deuk di kamana deres keneh nu sok maca mah urang mamaca geus cara maca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat sajuz teh sakedeung jasa lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah bersifat tekrok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sampai sapetik maknya henteu bisa sajam macan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat haji maju
Wah, nggak geter-geter jangan. Ulah nggak geter sia. Sabaraha umur sia? 70. Potong masa balik sabaraha? 70 cokot 15. Itu. Malaikat bae itu sia ka aing. Aduh Gusti Allah. 55. Sabaraha kali tamat salila hirup sia Quran ah? Ayo. Quran sabaraha juz kabehna? Hah? Pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola? Nyahoan. Rud Gullit cenah. Kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris paling hebat Sasya. Nyahoan. Kanu koskarar itu menyahoan. Luar biasa riwayat bola nyahoan ti mimiti si Pele datang ka si Pelu. Nyahoan kabeh luar biasa. Tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam ha di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can pae geus balik gaji Quran cecek cekel bae geus cak majikan ka mana ka aja mau Al-Qur'an lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna le simba caang tah mah sia jasa cak majikan ka aja tolol ka Quran mah geus ngageblek aya kabujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup. Kakula kumaha jelasan teu? Urang geus siaga. Urang jelas. Aduh, aya teh mah jenengan urang Subang teh ku jelas, jeung urang Lampung Putih. Sanajan bari sok marah bae aing resep ka marahna bugu. Tuh, eta kos kitu urang bakal disidang. Ya Allah, ya Rabb. Tidak adanya Al-Quran. Ina kitab Taurat ayat bahasa ya abdi amat tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu. Wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburihi harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'un. Dina kitab Taurat teh aya seperti eta. Biarti adalah wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun, surat di babaturan anjeun, surat di kanu pake kacinta ku anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu ani tarik anjeun minggir heula watakudu dieu keula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiru harpan sahuruf eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ke anjeun ieu kitab anzalkum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaiki litatammala tulahu wa ardahu summa anta muridun ahlu sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kulaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hila tibatan dulur maneh nu nyuratan coba eta lamun ku urang kuari
di bahasa urangkeun nu sederhana, urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang, punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila kasih ayeuna ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat nya ka negara ka mana kanu mawana kula mah jadi negara kasih kek itu ya rokok oh ya ongkos saya oh di kieu 100 ribuan yeuh ayo nu cokot 10.000 tah gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100 200 10. Ya. Sial aja. Saya bawa surat teh ku galedeg tersebut. Cek Junaid teh din kasih sila kasih. Baca orang baca kana surat. Neangan coba tempat anu ngeunah, tempat anu ngeunah belah di dieu. Ieu mah loba nu liwat. Tentrem baca. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Ini mah kamang-mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku menggetar ingin menyatakan isi kandung. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan hehehe ngan teu paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga, macan lagi unekal liwat saya tiga can. Andai kata aya suara-suara nu ngaganggu, pasti suara nu ngaganggu eta. Hei, bandeng sia. Sentak ku sia. Andai kata rada poek, pasti beli baterai heura sorotan ku sia. Kusu jasa sia eta di suratan ku eta. Bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an. Pernah sia husu maca surat ti kabogoh sia. Pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa naon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia. Urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat. Bakal dikitu-kitu. Haji tadi sabaraha kali maca Quran sapoe? Sabar aja. Pernah teh disuratan ku babaturan pernah. Kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat aboh luar biasa husu jasa. Sebab didinya aya kauntungan. Kula disuratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain, engkau harus mengirim barang. Udahlah, urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal, itu 20, udah saya beli 40. Udah nanti datang barang, saya transfer uangnya. Pan eta sia husu jasa lain husu deui. Wow, di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova. Husu jasa husu, aya nu kaliwat tak eta teh. Atawa surat di atasan ka bawahan, atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa. Resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Haji sia maca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante Haji. Entuh. Osok dibaca. Cara. Boga Qur'ana leungit.
dibandingkan ke orang surat ti kabogo, surat ti rekan usaha, surat ti atasan, usul luar biasa macana. Padahal hanya sakicep keuntungan dunia, tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat. Teu pernah didele-dele acan. Andai kata didele salah makrojna, andai kata geus bener teu usu deui macana. Deuk kumaha sia ieu hirup. Urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat teu kumaha, minta tulung ka saha? Nah, nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 tahun geus ulah kaluar-luar di kamar bae. Gas ulah kaluar-luar aing mah deuk di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah deuk di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung anyar. Tah, baca Quran teu bisa. Loba ustad di lembur. Cenah hese jasa janganana anu aya kula mah teu pernah. Pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah. Dan kadetan. Kunaon? Maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae. Hayu hajang bisa maca Quran. Udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae. Mamang macan pernah jasa bisa maca Quran. Kul mamang aya kudu ti Iqra lah tuh mang maji. Geus pokona mah. Bayaran sabaraha cabut tuh. Sia masuk aju bayaran gitu. Sabaraha tuh bayaran aja ku sapan ku ge boga anak pemajikan. Ku karena Allah bae. Oh, angel ka bisa karena. Sebab gulana teu giat. Ayo aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana? Ieu mal manggi, Pak Haji karena Allah mah mal manggi ku. Tuh, geus pasti ni kos kitu bae. Aja geus teu siap mangkanaingnya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10. Lamun bebeneran macana mudhaafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif bahasa sing ade bae sing ade guruna. Artina guruna teh ulah nu suing. Namun usunya alif engke kan Pak Haji na alif alif atau alif alif sia alif aing si ada guru lah tah iya mulai Pak Haji alif batas jim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusus dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu surga terbuka bidadari geus dia Haji Junaid Allah karim gas aing mah nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae ja kos kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing pae aing asal boga ridho Gusti bae los TV jang sia ka anakna gantian bagus ka dieu Pak abah sepeleng tah naon ieu abah bikin ka anakna ha jang sia teh mah kunaon emang loba etaan rumeuk cek gana eta loba sireuman abah mah hayang nu jelas ya abah kos kieu teh aing lalagaan terus yang sia moal aing moal ngadengkeun radio moal ngadengkeun TV aing maca Quran 3 tahun deui aing mun galibna 3 tahun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah make Pohara Jasa tah manggeus istimewa bae tah make Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junaid ayo ya Pak berapa umur? Genep 3 Pak barakali ya maca Quran tamat dah sampai teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh aju kula ngayanan gitu ngaranna ngundang guru sa guruna aya Salim Lim sia guru dibayar aya jangjina na dibayar ka dia da henteu guys bener geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari memaca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV radio
kula mah ngahaja we maca Quran betah 3 tahun kula maca Quran. Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jalan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh ku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran geus surga. Ya Allah ya Rabbi aya di bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cek Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika wa tuqbilu alaihi bi kulli wajhika wa tusqi ila hadithihi bi kulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shagilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa. Hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hate anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana. Andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia ku husu-husuna ngobrol jeung dulur sia ku husu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana zamuk bilun alik. Hei aing tiapan ngaharep ka anjeun lu muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hate anjeun. Aja'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun ka aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia? Coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa dirapihan kursi dilapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngaharepna teh ku seluruh awak maneh wajah maneh disangarepkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana Allah lu kaliwat andai kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kaharep ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia. Apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia? Mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha? Masya Allah, Masya Allah. Nah iyalah nu mantak coba Al-Quran masih ada. Urang mangi tulisan Al-Quran di jalan, urang na teu boga wudu, komo boga wudu mah ieu teu boga wudu, cokot bae, kajen teu boga wudu ge. Cenah boga hadas gede, cokot bae. Kunaon eta Al-Quran sing hade besi pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran. Allah Maha Uninga abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu, cokot simpen di tempat luhur. Quran mah teu meunang ditendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang ditumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna ditumpangan kitab fikih, kitab nahwu teu meunang. Gobo ku majalah-majalah lain deui Quran. Mawa Quran masing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim. Ditendeunlah kurang lupang luhur-luhurna. Iyalah Al-Quranul Karim. Baca kurang Al-Quran Allah Maha Uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang. Anta salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak dagarnya bah. Neng abah ke meja Quran. Ne ya timah ya. Naon? Tadi balanja cenah. Belanja. Nu aya bae lah di mah di ditu. Bejakeun ka mancan nu aya bae abah siap kitu jasa. Ya kan ya? Ditalaja gegeran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jol bae pemajikanana. Haji. Kaji. Ayeuna ulah ngaji bae. Tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja. Aya. Mana? Nu aya bae, di baheula nu aya bae. Betul ngaji bae. Balanja. Shadaqallahul azim. Sana geus acan saayat
Geus sadaqallahul azim. Gara-gara sia tah balanja tah. Deuk dihareupeun TV kotrek. 2 jam dihareupeun TV. Maca Quran saya teh anggeus. Aya di TV 2 jam. Saya tangke bakalna disidang ke dihareupeun. Sabaraha ayat sia maca Quran? Saayat teh anggeus. Aju Quran teh dianggeuskeun. Atuh pan kaganggu ku pamajikan. Atuh beres mere duit aju ka mana? Hareupeun TV. Aju anggeus. Disidang Masya Allah karim sing ada nucan bisa maca Quran belajar lukis bisa maca Quran mantes salat baca ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus ate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus ate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya karim, ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nusuk ka mushola aki-aki atau ke masjid. Quran tenden di luhur ke meme salat atau anta salat ala kadar membaca baik. Ala kadar baca. Komo lamun memeh mao memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok. Tah mah geus maklum jasa tah mah. Memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك علم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin. Atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah. Baca ta memeh sare sabalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha? Engke urang di jero kubur. Eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan sekolah gitu bisa Alif Lam Mim Tanzil Tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedangkan kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak pas kitu bejakan dia kan itu saya kira aing mah tugasna nanya udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kadua anak bilatung jeung cacing nu endek ka nyana punyana deko bilatung maka jeung wawanianan sia Noel eta aing teh tabarok aing teh Alif Lam Mim Tanzil nucak Kanjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburanna pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji
nya geus dadah we tenang je. Aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha meme sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu teu nyambung pasti nah iyalah wayahna komo nu geus kolot mah geus baca di tamah tu aya ieu dina majmu nu mantep dibuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang itu talar menges kalau wudu lah langsung memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbil alamin ya qaumam cek pemajikan anak haji lah ikut segitu mah tuh nggak sah kula geus teu make calana yeuh buringas deui teh Ki Haji ngadenge teu make calana buringas geus sadaqallahul azim Ki Haji oplok ta bantu ngadenge teh pamajikana ongkot itu ngomong kos kitu deui masyaallah manis sawadak teh cambrok eleh bae teh padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah lamun waliullah manggeus lupa darata geus inget tanaon ai urang mah neuleuh pamajikan sawadak geus ular kieu we tanzilul kitab la raiba am yaqul aja muka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahul azim ya Allah ya Karim Al-Quran baca ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes Quran geus sabaraha bulan sia ngaji di Usada tak aya 5 bulan mah coba dites emang apa bisa atuh deket tes gua cak anakna abah ge hayang bisa maji bah tuh tadi itu ka ustad isin abah tuh dasar abah neraka elek ku anak baca tes kurang anakna ya bisa datang ke mana bisa ya budak macam makrotnya kudu rapi bikin tadi tuh ke mana ka Cisoka ka Badul Salam atau ke Badul Wase atau ka ka Ustaz Sodikin atau ka ditu ke Banten guys ayo ke Banten guys ya di Banten mah koplaknya beda bulan pokoknya bulan guys ka ditu bikin anak kurang guys ulah dimusabakokeun asal bisa bae maca Quran Masya Allah atuh aing makrotnya rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu atuh kana nu macana ge eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana lagi maca teu ngeunaheun ieu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bara-bara batur nyana lagi geus teu ngeunaheun Masya Allah baca la ilaha minhum may yastami'u ilaik Ina sawarena ku permegah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinna ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus ngajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya teu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan nu mantap ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyana nanyeun sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat
hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromonglah jelema nu kalalapir teh Muhammad besok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu maka mige geus nyaho di buku-buku nuku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teu aya tama Muhammad Al-Qur'an sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awwalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikaseureun eta mah ucapan-ucapan pika aneh henteu mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh di antarana Abi Thalib. Setelah teh Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku Ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan nganjerikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana di berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat dituntun ku abdi endek Abu Jahal Abu Thalib dan deuk ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nabi coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang mang mah endek baca 2 kalimat syahadat cak puja sembarangan sok syahadat na bae 3 kali kitu hos bae Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikana naon teu iman tegur ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakin Allah yahdi man yasha tapi Allah nu mere hidayah tigakeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus merenung Kangjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak au teu iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kan'an darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae wayah teu dibere hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kangjeng Nabi reda oh jaheuh geus teu bodoh nailah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib
Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Yo. Eta kosi teh eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh. Ku sia perhatikan mah teu naon, tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib. Masya Allah, mahal jasa hidayah. Tak turun ayat ieu. Wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyarargah ka manusia anu dina iman ka Kangjeng Nabi nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayanhauna jeung ngajauhan kufar Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi wa in teu aya yuhlikuna rusakna kufar Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyarargah teh ilaan busaum kecuali ka dirina nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahoan bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah. Mahal ya masyaallah. Nu mantak ti lumbur mana bae daek datang ka dieu aya imanan. Aya ngadengikeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah, kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna. Eta teh anu ngetuk hate urang iman. Urang teh dibawa ku iman. Gedetan teh teh iman. Wallah alam botak mah teh iman. Dibawa ku iman urang ka dieu teh. Aju geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae. Aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh. Aya nu di tangkal Ambon bae rada leutik kumaha. Aya nu di mobil bae ku ari ngajieun lah geus sarua bae cenah cekna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna. Aya nu di jauh bae henteu ka dieu. Henteu ka dieu di mana masing-masing bong aing mah ka dieu mah izin. Ya aing mah kolot cekna di imah bae. Atuh tah mah kahalagan ku gengsi. Ngan tetep bae aya iman. Oh masalah sih. Oh masalah tambah ukur ku sorangan bae ukur ku sorangan. Jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan. Anu keluar. Atuh macem-macem bae. Aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae menyepae cenah di tengah. Aya nu kitu bae teman nekat meureun teman teh. Tuh, Masya Allah. Jadi bawa ku iman orang teh. Iman orang teh ngomong ngaroweco. Bang ojah. Pengenalan iman teh. Melalui Al-Quran, melalui fikih. Oh, nikmatin iman subur. Al-imanu yazid wa yankus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Mentak sing ada tah. Kurang dek maot. Cara tadi sing ada. Nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara. Buktina Abu Jahal tadi tah. Abu Jahal ulah besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia inget balak genep teu kieu aku jadi inget balak genep hos bae pae coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah di aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dirinya balik ge geus kapangi tungtun geus keluar deui urang deui balak genep nyasar ke ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya lagi ngarenjak ieu ngarenjak didatangkan ahli Allah menaon sebabna sebab geus teu hayang ngeun kopi teu hayang ngeun teh teu hayang ngeun rokok teu hayang ngeun bakakak teu hayang ngeun jeruk teu hayang ngeun doa geus teh hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teh hayang ceuk dia teh hayang doa nyekelan kali Allah biasa teh nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah
beda nasihat keur butuh mah langsung ingat Allah. Keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah. Fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana. Geus tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah. Artina pasrah jasa ka Allah. Bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa. Teu mawa danaon, teu boga amal ja abdi maka Gusti. Kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah. Ulah ngaku hebat di hareupeun Allah. Aku dosa aya di abdi, kasalahan aya di abdi, tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura. Ka sorga abdi mah lain ahlina, ka neraka embung. Kumaha Gusti bae tama abdi. Ja ka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah. Sakallah atuh di tengah-tengah bae nya. Kumaha Gusti bae lah atuh. Tengah ge atuh, azaulah panas bae abdi mah. Kebal-kebal mah atuh ka sorga keur Gusti. Eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah. Cak Gus Dur nipu Allah Gus. Eta doa nipu Allah cak Gus Dur. Kos kitu teh ilah stulil firdausi ahla. Gusti abdi mah ka surga jalin ahli wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat. Sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah. Kamanakeun atuh terserah Gusti. Ka surga keur betul tertipu berarti Gusti. Sahle teh Gus Dur aya bae. Teh kitu nya sing hade keur sakarat bisi aya abah urang keur zakat deuleu. Baba urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah. Toel ku urang teh. Di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar. Ulah keuna di dieu teu betah. Teu betah. Maya ya santri kiai. Oh, ngalayat. Toel ulah kebal-kebal kan eta kiai Golber. Us lah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui. Geus teu bener-bener ahli ibadah keuna di dinya. Moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae mah. Deureus tangina. Geus jangan lagi beda, jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus hampura. Geus pinuh ku nasihat Allah. Eta contoh tah Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal. Tah eta Abu Jahal tah menang. Singkirkeun tuh itu. Eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang, iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah, anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah. Taya Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Quran diturunkeun, bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin, bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah. Kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe Isuk antara Salasa jeung Rebo. Kaye berjumlah 92 orang. Kiaina Ki Uding Putat milu, Kiai Haji Jamaluddin Pandeglang milu. Dari nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama prakara yang milu kabeh. Jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantuna Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu. Insyaallah orang luar negeri hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh kemudian Haji Ani marilu terus lobaan jazadah nu milunya. Kemudian ti luarna tuh orang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu
lobaan malahnya nama duka sabara urangna. Kemudian aduh ayeuna Haji Pandi nu sok berangkatkeun haji teh kita ge sarua deui milu. Terus Haji Rosidi Ledung milu. Terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae. Tapi hayang milu naik 50, hayang milu naik 60, hayang milu naik deui 90, geus tutup. Wariga lamun dibuka di muasi kene aya kene bae loba kene kayak kakarak pertama ieu mah eta kakarak teh ieu pertama besi kumaha di ditu da besinan gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya. Kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu hayang milu sakjana mah ka Bandung meureun. Ye. Eta luar biasa ieu jadi lobaan itu dulu tuhnya orang ketos saja tuh ayah terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi gaya dari Pak Joni itu ya nu baheula mobilnya dipakai ku urang naon karang-karana ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae eta milu dinya nege kaupatan duga sabaraha jadi alhamdulillah di Pasir Gadung lagi aya marilu jadi berjumlah 92. Jadi orang haji masih isuk insyaallah haji umroh itu carita nama. Kemudian ngan bari ziarah tadi nama ka Yordan, Mesir, Yaman sekaligus. Ngan perena kebal teuing jadina. Ayeuna di Yordan aya Ashabul Kahfi. Di Mesir aya kuburan Imam Syafi'i, Abu Darda, terus yang berbagai-bagai ulama di Mesir. Kemudian dari hayang ke Palestina, hayang ke Masjidil Aqsa, kemudian hayang ke Yaman, jadi ada kuburan-kuburan para nabi jeung para wali, hayang ke Turki. Ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang, akhirnya cuman ke Baghdad, ke Iran, Mekah, Madinah. Segitu ke minggu hareup masih ngaji, kemudian berangkatlah Selasa atau Rabu insyaallah. Jadi diperkirakan orang libur 2 minggu. Liburna 2 minggu, kemudian ngaji deui, moal kebal deui, Ramadan libur deui. Insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye. Ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah. Dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna. Jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Ulah jadi umroh kebelamat 2 minggu aku dan aduh sedang kula lumayan jadi dia siapa gitu baik berbagai-bagai lah nu datang ke kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh sehingga nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umroh bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sakali ieu kaditun mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nu sok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi segala kubur eta nu sok dihadiahan terus unggal poe tah ieu deuk nyaba kaditu ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah. Kula dek berangkat jeung Abah ke Baghdad geus pas ini jasa pas dek daftar terjadilah perang Teluk eta pas perang Teluk tahunan dek berangkat ke Baghdad ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan bali caritakeun eta mah kos kitu bah meureun geus kadong niat ka ditu aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya
tak kapanggih tas Kidim Yati Cidahu mengus jelas sama Ki Armin nu manggihanana Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ke Baghdad cek orang Arab didinya cikene macana balik saha Dimyati Cidahu ju sakana itu kanyahuan daftar na deui terus gitulah eta tasre jasa ajo ya buyana dongeng di dia tapi tertentu abuya ge dongeng aing terus di ditu cecek ke data terus di Baghdad teu kapangijing sasa kapangijing si Dimyati Cilongok doang kos karar itu ila berangkatna tekannya rarawan tak kos karar itulah dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu urang ya kemari gaya dongeng karena pas dongeng itu bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan ngora sebares jasa batur mah di kuburan wali nya nama dikontrakan surang si kupa emang karar itu bae pagana nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep ngaji saminggu hari Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma